Aduh, hatur nuhun, hatur nuhun. Aduh, namanya teh lagu naon? Biru laut. Non Bagja jeung cinta. Atuh, mani bararanga, Bagja jeung cinta, Bagja tapi cinta. Oh, gitu. Nah, wilujeng sumping ibu-ibu sadayananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, sakumaha biasa tiap malam Jumat Calung FM TV magelaran deui. Kaleresan dina wengi ieu kasumpingan grup Calung. Grup Calung ti Kacamatan Sumedang Selatan. Nah, ti Sumedang Selatan, Desa Baginda, Dusun Pesar. Leres? Aya teh grup Calung naon namina? Bringka. Bring. Naon bring? Bringka ditu, bringka deui. Bringka ditu teh sanes kanu negatif kanu positif. Bringka sawah, bringka pangaosan. Oh gitu. Memang aya ka pangaosan ge sok ngabringnya. Bring ka pangaosan ibu-ibu teh. Oh iya teh nya memang da ahli-ahli masjid hungkul nya. Alhamdulillah. Urang dina wengi ieu keur ngamumule Calung. Nganuhunkeun ka SMTV. Hatur nuhun ka SMTV. Ayeuna Ya nu eces pisan. eces pisan. Gitu. Sok ieu anu geulis atuh kahareup atuh ieu mah meuni barang. Bade naon da moal dikerobok atuh. Yen sieun cenah. Sieun ku, sieun ku tukang kenang. Sieun ku kumisna. Bringka lain. Aya ceuk paribasa ari kolot. Ai kolot mah kumaha cen ceuk kolot teh? Datang kudu katingali tarang, mundur kudu katingali ulu. Cek urang Sunda mah. Jadi urang teh kudu kumaha perkenalan heula kumahanya. Perlu perkenalan ai Calung mah Calung ulah. Prung we Calung manggung kieu tapi perkenalan heula. Saha namina? Engke bilih ditaros teh. Eta siga anu bengi di SMTV cenah nyalung sahanya namina? Tuh kan teu apaleun. Ieu teh saha? Nah, aya teh Iis sanes. Beurna abdi mah sanes teh Iis. Sanes Iis. Der ka non naros ka abdi engke teh. Punten wengi anu di SMTV nya teh Iis. Siapa sih teh Iis? Aku bukan teh Iis tuh. Teh Iis Pak, jadi sang teh idodnya. Ayeuna mah urang perkenalan heula. Ti Calung Bringka. Di Calung Bringka, ya. Alamatna Dusun Pesar Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Sok baris ah. Sok. Ya. Baris. Baris. Urang tah ayeuna mitra urang kenalan heula nya. Siap baris heula baris. Naon ieu teh naon? Rek senam. Ya teh rek senam rek naon? Baris. Dia ge pan baris. Ieu mah kaos rek senam baris. Aduh sok ka ditu. Barisna ka dieu barisna. Ieu mah asugan teh apal. Aduh ieu mah. Sok. Rek ka mana deui? Baris. Ya maksudna uing mah lain kitu lin baris kitu. Ngajajar ka dieu ngajajar. Tadi atuh ngajajar. Aduh. Sok ngajajar. Tong sok ngerakeun ngajajar bener. Ya sok ngerakeun teh. Sok ngajajar tak kitu. Sok dan moal di kukumaha. Ngajajar tak kitu ngajajar. Siap gerak. Siap gerak mah ulah kitu kieu ye. Siap gerak. Gitu. Yo, untuk dikieukeun teuing atuh. Ya mau dikieukeun teuing. Perkenalan lah. Sareng saha ieu? Oh, sebutkeun. Namina saha? Heueuh di dinya ngaran di dinya saha? Muhun. Yeuh. Nami saha? Nami Abi. Sing deukeut ya. Nami Abi.
Saha? Nami Abi. Oh nya. Ngaran. Oh nya. Wasta, Oh, iya. salira saha? Wasta. Tiasa dikenangan. Ayo, awas kalau misalnya stok yen. Iya nu hiji kenangan. Iya mah meuni ribet. Hayang kenangan yang tak nung dungdang. Nya yang di Bangka. So. Nami Abi. Abi namina Centini. Oh. Mana? Lalain. Iya mah. Baket cerot. Ya. Lain ya mah. Centini gitu. Oh, centini. Leres. Linggih di mana Di linggih? Besar. Di pusar. Nuhun. Pusar teh Baginda. Baginda. Desa Baginda. Oh, Desa Baginda. Muhun. Kecamatan Sumedang Selatan. Centini. Muhun. Ah, siap centini. Anu kadua saha anu kadua? Anu kadua Wasta. keheula encan. Ieu mah sok janji wae. Katingali ya soe. Teu. Hah? Teu. Aduh, keun bae nah teh. So. Anu kadua. Wasta abdi anu katelah maidot teh ya. Aduh, mah idot. Nyo hayang ningali jogetna idot kumaha idot. Ai. Bari ngaranan. Geus ulah lila teuing ah. Ieu mah idot, tah ieu mah dot. Hah? Idot. Aya linggihna di mana deui? Di Sami di Pesar. Sami di Dusun Nuhun. Pesar. Dusun Pesar. Desa? Baginda. Anu katilu. Aduh. Eta ngaran sorangan man itu apal. Ngabubur bareng bubur bodas ente. Sing deket mikna sing deket. Kayak sahanya hilap ya tuh. Da tilu abi teh ieu teh. Hah? Ya angka hiji jeung hiji eta teh katukangna teh jiga anu kitu teh. 11 meter. Ningalina kitu ka kamera. Jantan jiga nama abi teh pasien teh ku sebut teh Cuiim 11 meter 11 meter. Oh, Muhun eta. Ceim. Muhun Cuiim. Nyosok digoyang Ceim. Oh, digoyang. Yo. Geus. Atur nuhun. Anu katulu namanya Ceim. Tah ieu. Anu bada ganel saha? Hah? Ah ieu mah sigana teh anu boga hajatna ieu mah. Anu boga hajatna. Sok. Sareng Ibu saha? Sareng Cenu nu katelah mah. Cenu. Cenu. Enung cenung. Cenu. Cenu. Nu. Cenu. Oh, cenu. Ayo nu teh. Nu. N. U. Tilu hurufnya, tilu huruf. Nu. Pan meh teu hamur. Eta mah ngaran lamun nu dina singkatan eta bebahasan ekon. Bahasan Mang Ekon. Eta kudu dibahas ku Mang Ekon. Moal lamun dibahas ku abdi nurutan si Ujang. Ieu bahasan ekon. Cenu. Hatur nuhun. Sadana parantos diekeun itu tukang kenang teu birek di Kang Oyen. Tukang goong Anang. Ta itu mah Kang Nana. Nanana. Anak Kang Ana di Sumedang Selatan. Hatur nuhun kasadayana wilujeng sumping di SMTV mangga supados calung di dieu urang bisa ngungklung deui. Bisa ngungklung deui. Rencana ayeuna paguyuban calung bakal aya pagelaran calung engke bulan 5. Oh lila keneh atunya. Teu kudu dibahasnya. Tapi alhamdulillah aya paguyuban calung engke di tempat wisata, di wisata Gajah Depa. Bade aya festival, lain Pasanggiri. Festival calung, engke di Jati Gede
dikocolok nah anu mana heula anu bisa ngadanaan urang. Itu. Siapa? Lagu naon misalnya jengna? Han? Saha anu bade mah jeung ka payun? Ida. Linda teh nu mana? Teh Lida. Oh, ka dieu. Mana? Itu. Ida Wida. Teh Lida. Lida. Mohon. Lida sini Mohon, dong ya. buka pintu bak datang. Lida lagu naon? Hoyong nikmat durian. Nikmat Durian. duriat. Sok Kang Ana nikmat duriat nyangakeun. Penting harita basa kuring jeung manehna waktu patepung harita mere janji jeung subaya nu pinuh ku kaendahan neneung asih nu munggaran tuaan punten harepan hayang hirup babarengan hanjak ka nikmat durian teu sangka beut bisa pegang Geuning miyumi balebat ngan ukur matang tibelan teuing ku harian asih kuring nu dibikeun teu nyanang geuning-geuningteun horeng penting panuntungan penting harita anu mawa kabajaan ngadeudeuh jeung